Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta acana simkuring ngapain kenalkan diri simkuring nyata wasta simkuring nyata Muhammad Rifal Pujianto di kelas 11 Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak, Niwa Ibu, hadirin sadayana hormati simkuring Agung tipayun, hayu orang sumangga nyanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina deungeut ieu urang teh sangeupel dina ieu patepatan. Sholawat sinareng salam mugi dugikeun ka junjungan urang nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ka keluargana, ka para sahabatna, sareng kana jalma-jalma anu turut kana ajaran mantena. Sajengna simkuring haturkeun nuhun ka Bapa, Niwa Ibu, hadirin sadayana anu parantos datang kana ieu acara nyaeta acara pentingna diajar 12 tahun. Pamarentah teh tos miwarang sareng ngarojong ka urang sadayana pikeun pentingna norana diajar. Mun sor paribasa ge nu nyaur, teang ilmu nepi nagara Cina, eta saking pentingna ilmu kedah di teang nepi nagara Cina. Mun daya ilmu, ieu urang mau tiasa norana maca, nulis, kabandungan, ngetang sareng nu sejenna. Eta pamarentah teh tos miwarang kedah wajib sakola 12 tahun. Ambe sadaya warga Indonesia teh palalinter henteu barodo katipu ku batur. Karasa pisan orang sana Indonesia pas eta dijajah ku Walanda, pada jelemana barodo embuna ilmu tur wae diadu domba. Sadayana eta 12 tahun teh pendidikannya eta mangrupa SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mun kantos urang laksanakeun eta pendidikan, insyaallah eta jalmi gaduh ilmu anu bener sareng gaduh padambalan anu bener. Aya nu ngaranna diajar mah teu aya capena sabab seueur kagunanana. Kanggo murang kali Bapak sareng Ibu sadayana kedah diteraskeun eta pendidikan kanggo kapentingan murang kali kapayuna. Ibu sadayana nu hormati simkuring runtuyan acara parantos kalakon. Hapunten kasadayana bilih seueur kakirangan sareng kakacapan untuk merenang dihapunten kasadayana. Bapak sareng Ibu sadayana atur nuhun anu parantos ngarojong kana ieu acara. Mangga urang pungkasi acara ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.